Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun ariyata hiji fasal ghuslul mayyiti ari ngadusan mayit wa takfinuhu sareng ngabuntel mayit wa sholatu sareng nyolatan alaihi ka mayit wa dafnuhu sareng ngubur mayit eta fardu kifayatin fardu kifayah hukumna. Idza kana di mana-mana aya isi mayit eta musliman jalma Islam walida anu dilahirkeun ieu si ayana walida anu dilahirkeun ieu si mayit hayyan tingkahna hirup tingkahna bari hirup wa wajib sareng wajib lidimiyin ka kafir dimi naon takfinun ngabuntel wadapun sareng ngubur walisiktin sareng wajib ka ayeuna mayit kaluron walisikti mayitin sareng wajib ka ayeuna mayit kaluron kaguguran. Naon guslun ngadusan wakafnun sareng ngabunten wadapnun sareng ngubur walayu sholat sareng teu kudu disolatan naon alaihima kaeta zimi sareng siktin waman jeung ari sajalma eta mata nu maot isiman pi kita lil kufari tina merangan pirang-pirang jalma kafir bisa babihi kalawan sebabna eta kital kupina mangka dibuntel bae eta siman pi siabihi dina pirang-pirang pakaianna eta siman fa ilam takfi mangka lamun teu nyukupan ieu siap ka eta man zida mangka ditambahan naon alaiha kana eta siap wadupina sareng dikubur eta siman wala yugsalu sareng ulah diadusan eta siman wala yusolat sareng ayeuna kitu wala yugsalu sareng teu diadusan teu kudu diadusan eta siman wala yusolat sareng teu kudu disolatan naon alaihi ka eta man wa aqalul gusi sareng areun pangsedik-kedikna ngadusan mayit eta izalatun najasati ngalengitkeun pirang-pirang najis wa tamimu jami'i basyarihi watamimu jami'i basyarihi sareng ngarataan kana sakabeh kulitna eta mayit wa syarihi sareng rambutna eta mayit wa in kasupa sanajan kandel ieu ayeuna sya'ru maratan kalawan ayeuna sabalikan bilma ilmu tahiri ku cai anu nyucikeun wa qulul kapri sareng ari pangleuwih sakedik-kedikna buntal mayit eta satiru jami'il badani anu nutupan kana sakabeh badan wa salasu lapaipa sareng tilu pirang-pirang lapis liman kerjalma taroka nu ninggalkeun ieu siman tirkatan jaidatan kana titinggalan atanapi tirkah titinggalan anu leuwih ala dainihi kana hutangna eta man walam yusi sarta teu wasiat isiman bitarkiha kana tinggalna eta salah sulapaipa wa qulu sholati sareng ari pang sakedik-kedikna nyolatan alaihi ka mayit eta aya nu wiya nganiatan si jalma fi la sholati kana midamal salat alaihi ka mayit alaihi ayeuna ka mayit wal fardo sareng kana fardu wa yu'ayyinu sareng nantukeun si jalma wa yaqulu sareng ucap si jalma Allahu akbar kana lapad Allahu akbar wa huwa bari ari si jalma teh eta qaimun anu ngadeg in qadaro lamun kawasa eta si jalma sumaya qra'u terus maca si jalma al-fatihata kana surat al-fatihah sumaya qulu terus ucap si jalma Allahu akbar kana lapad Allahu akbar sumaya qulu terus ucap si jalma
Allahumma sholli ala Muhammad kana lafaz Allahumma sholli ala Muhammad. Summa yaqulu terus ngucap si jama Allahu akbar kana lafaz Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Hartosna Allahumma ya Allah ighfir mugi-mugi ngahampura Gusti lahu kamayit warhamhu sareng muga-muga asih Gusti kamayit. Summa yaqulu terus ngucap ayeuna si jama Allahu akbar Allahu akbar. Assalamu alaikum semetan alaikum muga tetep ka aranjeun kabeh. Wala budak sareng teu menang henteu. Fiha atina eta ayeuna nyolatan mayit. Fiha tina eta nyolatan mayit min surutis sholati. Tina pirang-pirang syaratna salat. Watarkil mubtilati sareng ninggalkeun pirang-pirang perkara nu ngabatalkeun. Wa qalu dafni sareng ari pangsakedik-kedikna ngubur mayit eta hafratun sakedukan. Taktumu anu ayeuna nyumputkeun ieu si hafrah atanapi hufrah raihatahu kana ambeuna mayit wa tahrusu sareng ngajaga ieu hafrah ka mayit minasibai tina satogalak wa yusanu sareng disunatkeun naon ayu ammaqo kedah dijerokeun ieu kuburan kedah dijerokeun ieu si kubur qadra qomatin kalawan kira-kira sadedegan wabastotin sareng ayeuna kitu sabeber tangan wa yuwassa'u sareng dijembarkeun ieu kubur wa yuwassa'u sareng dijembarkeun atawa dilegakeun ieu kubur wa yajibu sareng wajib naon taujihu nying hareupeun eta mayit ilal kiblat ka kiblat. Faslun ari tajib pasal wa tajib sareng wajib naon az-zakatu zakat fil ibili dina onta wal baqari sareng sapi wal ghanami sareng ayeuna kitu me atawa domba wal ghanami sareng ayeuna kitu domba wa thamari sareng ayeuna korma wa zabibi sareng anggur wa zurui sareng pirang-pirang kitu pepelakan atawa tetanduran al muhtatati anu dialap ayeuna kakuatan halatal ihtiyari dina tingkah milih-milih wa zahabi sareng emas wal fiddati sareng perak wal ma'dani sareng ayeuna kitu harta pendeman wal ma'dani sareng harta pendeman warikadi sareng ayeuna harta pendeman kafir jahiliyah min humatina eta zahab sareng fiddah wa amwali tijarati sareng pirang-pirang harta dagangan wal fitrati sareng ayeuna kitu zakat fitrah wa awwalu nisabil ibili sareng ari kawitan nisabna onta eta khamsun 5 wa minal baqari sareng tina sapi eta salasuna 30 wa minal ghanami sareng tina domba eta arbauna 40. Pala zakat mangkat ya zakat eta wajib qabla dalika samemeh eta nisab wala budak sareng teu menang henteu minal hauli tina ayeuna kitu tepung taun wala budak sareng teu menang henteu eta mujud minal hauli tina ayeuna tepung taun atawa sataun ba'da dalika sabada eta nisab wala budak sareng teu menang henteu eta mujud minas saumi tina ayeuna kitu ngangon fi kalain mubahin tina jukut anu dimenangkeun wa alla takuna sareng ulah aya ieu sisaim anu ngangon teh eta amilatan anu digawekeun eta milatan anu digawekeun payajibu mangka wajib bi kulli khamsin dina setiap ayeuna kitu 5 minal ibili tina ayeuna kitu onta dal ibili tina onta naon syatun hiji domba wa fi arba'ina sareng tina 40 minal ghanami tina domba
wa fi arba'ina sareng eta tetep kitu tah eta tetep tina 40 minal ghanami tina domba syatun ari ayeuna kitu hiji domba jad'u do'nin anu ayeuna punglak huntuna bahwa saring hari awasani ya mu'zin atawa ayeuna kitu mbek kacang anu umur 2 tahun atawa mbek kacang anu umur 2 tahun wa fi kulli salasina sareng eta tetep tina 30 minal baqari tina sapi tabiun ari sapi tabe sumain jadat terus lamun tambah naon masyatuhu ayeuna kitu raja kayana si jalma ala zalika kana eta madkur papi zalika mangka eta tetep papi zalika zaidi mangka eta tina eta leuwihna wa yajib sareng wajib alaika si non teh alaika si ayeuna jalma atawa mukallaf naon aya ta'lama kedah ayeuna belajar si jalma atanapi mukallaf makana perkara ujabun tos ngawajibkeun kana eta masyaallah taala Allah taala alaihi kaina mukallaf fi hadina eta masyiyah wa amata marwana panari korma wa zabibu sareng anggur wa zuru'un sareng pirang-pirang ayeuna kitu tatanduran eta fa awalu nisabihi mamangkari kawitan nisabna ieu tamar zabib eta khamsatu ausukin 5 pirang-pirang wasak wahya ariyam satu ausukin teh eta salah sumiati soin 300 siko bisoihi alisota salam kalawan ayeuna kitu kulakana atana pisona kulakana kanjeng Nabi Muhammad SAW wa yudhamu sareng dikumpulkeun non zarul ami pepelakan sataun ba'dihi tegasna sapalihna ieu zarul am ila badin kana sapalih nu lain wala yukmalu yang ayeuna kitu teu disampurnakeun naon jinsun hiji jenis bijinsin kalawan ayeuna jenis nu lainna wa tajibu sareng wajib nun az-zakatu zakat bibudu wis solahi kalawan ayeuna pertela ayeuna alusna kalawan ayeuna pertela atawa tembong ayeuna alusna wastidadil hubbi sareng ayeuna teasna siki wa yajibu sareng wajib fiha dina eta tamar zabib juru naon al usuru 10 ilam tuskola mun teu dicebor teu disiram teu dicebor ieu si tamar zabib zuru bimunatin kalawan nganggo biaya wanis puhu sareng satengahna ieu usur insukiat lamun dicebor ieu si tamar zabib zuru biha kalawan make mu'nah ke biaya wa ma sang ari perkara zada anu tambah eta ma lan nisabi kana nisab uhrija mangka dikaluarkeun naon minhu tina eta ayeuna kitu majada bi kistihi kalawan bebenerana ieu mah wala zakata sareng
wala zakata sareng teu aya zakat eta wajib bima dina perkara atau eta maujud sami wae bima dina perkara duna nisobi anu ayana kitu sahandapeun nisab illa ayatatawa'a angin gawe karena Allah ieu si jalma wa amma zahabu anapun ari emas eta panisabuhu mangka ari nasabna ieu zahab eta isruna 20 naonna miskolan miskol wal fiddatu sareng ari ayeuna nisab perak mah eta mi'ata dirhamin 200 dirham wa yajib sareng wajib bihima dina eta zahab sareng fiddah naon rubul usuri 1/4 wama sareng ari perkara zada anu tambah eta ma eta babihi sabihi kalawan hitung-hitunganna atau panghitung-hitungna ieu mazada wala budak sareng teu meunang teu fihi matin eta dahab sareng fidah wala budak sareng teu meunang eta maujud fihi matin eta dahab sareng fidah minal hauli tina tepung taun illama aing perkara hasola anu hasil eta ma min ma'danin tina ayeuna kitu ma'dan aw rikazin atau rikaz fa rijuha mangka ngaluarkeun si jalma kana eta zakat halan dina pada harita wa fir rikazi sareng ayeuna kitu wajib zakatna dina rikaz mah sarang eta tetep tina ayeuna zakatna rikaz al-humusu ari 1/5 wa amma zakatu tijarati anapun ari zakat ayeuna dagangan eta panisabuha mangka ari nisabna ieu zakatut tijarah eta nisabu ma nisabna perkara usturiat anu dibeli ieu tijarah bihi ku eta ma minan naqdaini tina mas perak minan naqdaini tina mas perak wala yu'tabaru sareng teu dihitung-hitung ieu nisab illa akhirul hauli aing dina akhir tahun wa yajib sareng wajib yatina eta zakatut tijarah non rubu usuril qimati 1/4 na ayeuna kitu harga wa malul khalitaini sareng ari harta na ayeuna kitu dua sareng ari hartana ayeuna kitu dua jalma anu cacampuran awil hulatoi atawa pirang-pirang ayeuna kitu cacampuran eta kama lil munfaridi seperti hartana ayeuna nu nyorangan pinisabi dina nisabna wal mukhraji sareng nu dikaluarkeunna idza kamulat di mana-mana sampurna non surutul hultati syaratna ayeuna kitu cacampuran wa zakatul fitri sareng zakat fitr eta tajibu wajib zakat fitrah bi idraki juz'in kalawan ayeuna kitu atanapi ku sabab nemu hiji juz min ramadana ti bulan Ramadan wa juz'in sareng sajud min syawal ti bulan Syawal ala kulli muslimin ka setiap jamaah muslim alaihi eta tetep alaihi ka eta ayeuna muslim ala kulli muslimin ka setiap jamaah muslim alaihi ka dirina eta kulli muslim wa alaman sareng ka jalma alaihi anu wajib ka eta ayeuna muslim naon nafaqatuhum nganapakahna eta man
Idza kanu di mana-mana aya idza kanu di mana-mana aya isi man kabeh eta muslimina muslim pirang-pirang jama muslim ala kulli wahidin eta tetep ke tiap-tiap ayeuna keur saban-saban sahiji soun ari saso atau sakulak min ghalibi kutil baladi tina galib-galibna kekuatan negara idza padulat di mana-mana leuwih idza padulat di mana-mana ayeuna kitu leuwih ieu idza kamulat di mana-mana leuwih ieu idza kamulat di mana-mana leuwih ieu kemana teh idza kamulat di mana-mana leuwih ieu si idza kamulat idza padulat di kamulat teh astagfirullahaladzim. Wal muslim alaman apa kata membedakan muslim kuludin sawun migoli kutibati ida padulat di mana-mana leuwih ieu zakat andainihi tina ayeuna hutangna si jalma wa kiswatihi sareng ayeuna kitu pakaian si jalma wa maskanihi sareng imana si jalma wa kutiman sareng ka daharana jalma alainu eta tetep ka eta ayeuna kitu si jalma napaqatuhum aringan apakahana eta man yaumal idi dina poean hari raya walailatihi sareng peutingana eta id wayajibu sareng tajibu wajib non aniyatu niat pijamian wa zakat tina sakabehna pirang-pirang warna zakat badal iproji sabada misahkeun wayajibu sareng wajib non sorpuha molahkeunna atanapi mikeunkeunna atanapi nasorupkeunna ieu zakat ilaman ka jalma ujida anu ditemu isiman minal fuqara itu pirang-pirang jalma fakir wal masakini sareng pirang-pirang jalma miskin wal amilina sareng jalma nu migawe kabeh alaiha kana eta zakat atanapi nu ngurus alaiha kana eta zakat wal muallafati sareng ayeuna jalma anu di ayeuna kitu olo-olo naon kulubuhum pirang-pirang hatena ieu si jalma kafiri kobi sareng dina pirang-pirang ayeuna kitu abid wal gorimina sareng jalma anu boga hutang kabeh sareng pirang-pirang jalma anu boga hutang wa fi sabilillah sareng ayeuna jalma nu kar di jalan Allah wa misabili sareng ayeuna ibnu sabil wala yajiji sareng teu meunang wala yute menang wala yujigu sareng teu nyukupan naon sorpuha mikeunkeunna eta zakat di ghairihim ka saliyana eta madzkurin atanapi mustahik zakat di ghairihim ka saliyana eta madzkurin